udang sia aya naon di teh palawargi teh goblok sia usah polos setan palawargi kadesa goblok aing pajarkeun goreng pajarkeun aing teh pantes teh ngaran nu gelo anu leumpang dina trotoar hah usaha cecujung cia balik si aing emang aing beungeut aing pantes ngadaret aing geuning teh sia tadi mah puik abdi mah aya naon itu palawargi teh aya naon amnesia aing ngaran aing geus teu atuh sangat aing nu matak teh oge deuleu sakaparan-karan lah naon siga teh sugan udah sia mah boga kawuhan kolot-kolot sugan tanyakeun sia teuing lain boga forum abdesi sia teh lain forum abdesi lain boga kuring tapi Bapak Gagan Wirahma Sekjen Abdesi KBB eta teh Kades Cihanjuang marukana kukuring oge disalabarkeun ka kades-kades Parongpong teh bisi aya bapaknya Bapak Ade Obi ka kades Cihideung eueuh cenah lapur nya atuh cenah ka Bapak Haji Herman Permadi oge Bapak Camat Parongpong nanyakeun geus sugan aya bapak teu temangi mengko ka Karyawangi ka Bapak Dadang Sudrajat wah deui ngaroskeun ka Bapak Kades Cihanjuang Rahayu ge Bapak Dedi Daryanto lapur deuleu ka Kamere Bawang nya ka Bapak Eden Darmana ka Bapak Kades Sariwangi oge kalakah lapur ka Bapak Priyatna ka Kades Gugur Girang nihil nyata kitu-kitu ka Kades Ciwaruga ka Bapak Dadang Darmana ge lapur bejakeun tuh Bapak teh paeh kitu bejakeun ka mah disebutkeun kitu pan sendiri ieu di karunya mana sakitu cintana lain ninung dewek naon make jeung bogoheun ka Bapak aing da sok pikir ku sia kagegeloan ku Bapak inung aing padahal lamun ngudag kasyep henteu da teh beunghar komo teuing peletna kuat Bapak aing ieu nya saprak mandiku kembang mawar Bapak aing deh jeung minum cai goong waktu keur muludan deh gitu tamarukana teh oge euy nah tingali aya jelema 2 ginding nya naon leu nah ketembok sia naon teh di situ kangeunana aya karaton gede dulu karaton gede tinggal itu Gusti nah di mana ya alah sia kalangsung teh jauh da wala uluh sia kumaha sia mengening boga BPJS da wala naon maksudna eta geuning mun ka luar nagara sakudu make BPJS paspor nah mun jauh-jauh kana BPJS sia da nyahona eta sia mah teh SKTM naon atuh SKTM bugu-bugu lain sugan tatanya kadinya teh sugan wawuheun ka bapak urang nya sok atuh kaynya punten nah kawas nu wau saha lain tuang putra teh nya anak kaula sidawala isi cepot ya nya keur naon di dieu uduh nya teuing buah keur neangan kaula teh si eta nah kunaon kaula teh geus saminggu
tebasa tecarita tenitip pencaritaan ka pamajikan janji init nah atuh ai salira ada kesal mimitina aing teh kaburu ku ama kayang buru-buru nepi ka sawarga wayahna api-api ulah wawuh we urang sarea ai kitu kumaha urang asupkeun jadi warga negara urang sarea kitu hade atuh punten mangga iap ka dieu sawios abdi ka dinya mangga saha eta abdi ai eta saha nah jelema teh ada tuang putra teh tapi kageuleuheun kitu setan euy lain tinggali ginding-ginding nah tinggali lamun dina sirah nama di kawas-kawas mahkota kerajaan mun karena pal meureun karena pa kumaha monya raja di leuweung di luar asa teu paparantes teuing le nya punten kula iap ka dieu hayu ayo datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewo pakule ingan rana pakulingan rana anyir ieu raja lamun teh ama raja nepi ka kaset ieu wibawaan nya gining kieu duh beda jeung abdi mamonyong nya wilujeng tepang mang nuhun kulana nya saha kakasih teh abdi nya dawala kulan dawala kakasih teh Kang Dau nya nenehna teh Kang Dau jeung saha ka dieu sareng pun bojo pamajikan mohon tina ka dieu atuh geuning ka pamajikan teh nyebut ai namina geula nya aya ai aya neng kopi euy ya ka dieu nya punten we kelana oh iya pamajikan deh leh pamajikan mang teh ieu naon cenah iya jelema nanyakeun ka kuring jeung saha jeung pamajikan ka saha ka coba disangka sia gebleg hate ka ieu ayo tuh ka oyo anu galak henteu sia mah heureuy geulana sehingga urang teh pan keur bingung itu dengan bapak kalau ka ngaheureun kitu peta sia duh para runten we kulan meuni kumawantun ye wilujeng tepang mah duh jae kulan gagah kitu da urang jelema tuh kangen sihungan lebat ku sihungna hungkul bisalah dikikir nu kitu mah nya kubu da bagong sih teh punten kula teh geuning aduh saha teh ngaran kaula muhun ngaran kaula Wiramanik nya menguping abdi dupi urang mana nama kejeng urang mana na teu katohyan ku anjeun kaula make mahkota kerajaan lu raja negara Ajar Padang paling mana nah make jeung paling mana ieu teh geus karekabana sapon ka negara Ajar Padang la ilaha illallah jauh leumpang teh geuning Gusti teu sangka deuleu cek aing oge tong ngaliwatan situ Lembang jadi kalang sugih si teh aduh ampun deuleu sia mau saya KTM
Naon KTM, KTP. Sakalian mah CTM maksudnya buat atul. Ieu teh heureuy tapi make jeung heureuy mah. Ye. Ieu teh raja adil para marta kakasina Prabu anu bela manikah kaulah satu patih negara. Saha Wiradenda. Ari mau saha? Hah? Nepi ka wawanianan asup ka padebat urang mana aja? Syai KDA sia jelema anu cinta katana kalmah caina dina mangsa aya jelema anu salian ti wargana kadang-kadang wani maehan. Jeung di setiap daerah pasti beda budaya. Biheung teuing budaya jadi mah beuki kana daging jelema. Tinggal itu pati ka aku metap wae jiga nu resepeun. Heeh. Meureun ka ada ningali teh jiga soptek. Tajong sahulu teh wae. Ningali teh kaos ningali peda beureum. Teu sia jahena. Ieu teh leres lain akon-akon nah sampean teh. Nah tekatoh yang tinggal itu karaton anu andegleng segede kitu aduh hapunten kulaan punten pisan hapunten abdi teh kalangsu ieu teh maklum abdi teh kulaan punten we ieu teh saderek raja lumawi ai manawi teh moal nepi ka tebiki lalampahan teh nah emang urang mana selera teh simpuling teh urang Nagara Astina sumuhun ulang lumata kerelempangan kieu teh dade ka mana aya nu bade dipilarian ku abdi milarian sumuhun milarian naon ai kawitna mah milarian suung ngan halodona tarik pisan nya neangan buronan abdi teh lang buronan naon mang buronan malahan buronan teh teu canes nu tebi saha bapak abdi nyalira bapak nyebut buronan jelema teh doraka sakakolot teh antepkeun ame viral nya Bapak nguhun ngarakep buronan ini teh saha ngaranna Semar. Lain tapaleun urang mah kana itu Semar geus gede. Semar kulan. Kumaha ciri-cirina? Cirina teh beungeutna teh bodas. Awakna hideung dina bujurna teh loba singkayo. Eta teh gandeng atuh teh. Ini piluwihan saya kamu disangka kening loba singkayo banting siap nah kulan itu jadi ciri-ciri nate kitu kulan kulitna hideung beungeutna bodas gendut teh gendutna awakna luar biasa di tukang dengklang di hareup bureuteu digigir buncir wah siga ibu-ibu lah bentukannya teh lemak jenuh we nagleg nya roromeheun sukuna teh eta teh nya gandeng atuh teh jelema teh tetenya euy jadi eta teh keur diteangan ku abdi teh buronan di negara teh nah buronan naon buronan bangsat gerot tekaur aya cangcut ulah dipaok ke jelema teh aduh jangan teh tebuki cangcut gede aduh ampun lain aya nu ngahina lain batueun anak sorangan aing mah aduh jauh tina arahan kula warga teh kieu gitu bulan mau kan cangcut ngajang naon dijual mah teh kitu we diangsian unggul aduh juga teh telapar kitu salira ngeus eta teh meuni
Benar, berat. Kades bisa doraka, maksud aing mesin rame beritana. Kagis pira mah kapangi geura. Geus nepi membujakeun hoak di warung. Langsung klarifikasi. Jadi kitu tah. Teu boleh cangcut teh leungitan. Aya werana teu boleh diperkosa. Seuri dikepret cek wae. Gitu bulan teu kaurana teu diperkosa dibawa ka oyo. Terus bandar narkoba ongko. Ampun, tersangka sugan dari pengedar narkoba gitu salira ka Semar, baingan ngaranna Semar bandar narkoba. Badrana ya sasapi. Mana karep teuing bisa ngomong teh. Naon ieu jiran mata duaan teh karet recet. Teuing. Tah kitu kulan upami teka tewa ku simkuring ieu bakal leuwih mahabu kejadian bisi minggang ka nagara ieu hayang loba leungitan cangcut eta berarti kalakuan pun bapa nya eta teh mun rada idiot deui. Panonna tileung Sia. Eta ku heueun rada tileung ampun aduh. Aya nu mengelewatkeun aing demi tadi aing sebut wis ada amak. Kitu Belanda. Geus. Buduk kok geus. Apa saya geus. Sakitu ge kaharti geus kat judi ku kaula. Tah kitu bulan Manawi ieu mah da pamisahan pan raja kagungan sensus. Seueur data sensus Manawi aya manakan jalan seperti kitu bisi ngakukeun RW nana teh. Pada sarua hideungna. Ngan aya RW nana jagung gede. Ieu mah henteu. Nya gede awak ieu mah dari gede sora. Ya. Nya engke ge bakal panggih. Ngan maneh mangsa ayeuna. Kulantaran maneh asup ka ieu nagara bari jeung eueuh bemakrama tur teu aya kartu tanda penduduk anu mestina nganung hati maneh ilegal, maneh bakal menang hukuman anu gede. Jadi ya si cepot dipaehan kurung sia meureun kuring mah tak bawa ku maneh teu sia mah kitu. Ai abdi moal da maneh mah kabawa hungkuk ku si cepot. Nah jadi kieu aing deh. Masih dema amek mun ngeudir bodog ganeng sia kumaha. Kumaha masih tengah tos sabigulan dihukum kumaha? Geus duana ge dihukum ku kaula. Tah kitu mah adil. Reug kitu mah kabina oge nya hiji-hiji kitu mah. Masalah kumaha hukum da abdi demi Allah, agan demi Allah abdi teh Raden terang teh mah eta palwatosna abdi teh moal wantul ka dieu. Da tadina oge abdi teh milarian pun bapa ngencar da bisi kaituna abdi teh bisi ngagalaksak ieu mah nya punten we sakali deui nyuhunkeun suaka hoyong dihampura abdi heug dihampura tapi syarat naon digawe jeung kaula heula digawe nya ieu teh kumaha da wala ongko urang teh dihukum tapi digawe heuh dikerja rodikeun lu kerja paksa kulan nya dikerja paksa ku kaula wayahna maneh maturan patih nagara pikeun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan jadi asistena malahan digawekeun oge najan mari jeung kerja rodi maneh bakal digaji nya
lah kumaha lah udah kumaha deui lamun urang ngejat pasti bakal dipaehan da bohongan cek aing lamun teh lelempangan teh matak naon tangga tungkul we bisa ya undur-undur sieun aing mah nya digaji ku kaula duaan saurang sabulan ku aing bakal digaji 10 juta Gusti ampun bulan now hayang langkung abdi mah bulan sia mah kitu da si juring mah can oge acan nya hayang leuwih kumaha ada zaman ayeuna piraku 10 juta sabulan mah kana naon ya abdi kurokok ge mah cukup abdi teh hayang sabaraha sok ngomong ieu mah daek nuhun henteu kajeun nya minta mingguan abdi mah sabaraha samingguna nyukeun 200.000 abdi saminggu alah si belat naon sia belat sia mah menikena sabulan 10 juta bleguk dibatas saminggu 200.000 mah nah ulah teuing sebulan mah keburu paeh aing dasar jelema belat ampun rupa-rupa teh kitu mah moal abdi mah sok kumaha beratnya ampun eta teh kumaha ngawarah di mana nepi ka belet kitu nah sia teh ngadidik lebih ka hebat gitu gandeng sia kumaha kina-kina atukeun bae 200.000 keur maneh dipasihan iya saminggu iya beres iya aing loba kaleuwih beungat balah kumaha sia we rek dikumpulkeun ku aing rek umroh beres lain nyanglakeun aing bisa bulan 10 juta nya si belagung mah pernah tingalikeun sia aing bakal kabeli motor mobil umroh tingalikeun kira jadi hajah cepot aing lain hajah atuh lalaki mah haji aing ban aing hajina ge teh bebas mah aing rek aku habaib aing sia mah karep we ngomong teh nya Habaib sok geus dieu nya dia kawan tah ku kaula oge maneh nyaeta sok dibebaskeun asalna rupaha kapalaina ieu pati kudu ngidul kudu ngilu-ngidul kudu ngaler kudu ngilu-ngaler bere kasempatan ku kaula bari neangan usaha bari neangan bapa maneh sok tapi lamun titah ulah nepi ka talangke siap lah atuh paminten abdi teh diheulakeun kangge gaji mah Priyogi abdi coba nepi ka gawe ge acan tenang atuh ke jeung kaula pokok bakal digaji kitu lah ya beres kitu mah aya uang makan teh eueuh eta dicukupkeun 200.000 bae teh naon lah lah sia lamun aing gajian Omar setong minta aing mah heula aing mah sama sebulan aing mah seminggu kumaha maneh kana bae lah pokona mah bebas lah ku kaula didepean heula keur maneh siap lah ye 100.000 keur maneh alhamdulillahirabbil alamin jazakallah keur kasira nuhun bulana katampi ku abdi sok ieu keur 4 poeun ke 3 poe beres gawe mah diberi 100.000 siap dawala kulan rek diheulakeun DP-na kan tenan atuh murah pangjadi ayang sabaraha 20% na we 2 juta gitu masih loba euy cicing sama mengerti ye alah beres lu jazakallahu nuhun katampi sebulan nuhun sami-sami alah tuh 20 lamar 100.000 nah aing mah hiji aing mah apaan seminggu 100.000 sia 10 juta sebulan nah gede sia cicing sama mengerti
Siapa pakai magicnya? Lain pakai magic siapa belak lagu teh. Lain banyak kenteng pakai magic sini. Nah saya licik ah. Nah terus saya si dawala. Apaan geus sidik menerima 800.000 sabinggu sabulan. Udah ke harti ah. Sabotase sia. Pakai pelet sia. Lain pakai pelet. Lagu teh. Ake gampang mangke ngobrolna. Geus gawe heula ngobrol ieu temongkeun. Lamun katempo gawe na tu kalau bakal dileuwian. Sabaraha 50.000. Beres. Boga emoh 50 aing. Kumaha maneh we lah. Iya beres. Sok waya napati. Gerang nguliling ka tepis miring anya celang ka padesaan siap kolor. Bawaan sembako di sejabana sae mah. Ayo pada sasajina namara abdi ulah aya ulah talangke baturan kaulah pikeun nyata ngawur harta panas sembako di sejabana sae ulah dupian 50.000 na engke gampang gawe heula ayeuna siap lah rek meuli heula aing meuli heula baju deuleu nitip dawala aing mana duitna bisa heula embung mu bala-bala ge tramayar ye sama ayo urang irit enak saya ka mana mekan si payun kan ik Pati wiradan tasmedya lumampah kuriling ketepis miring anya celang ka padesaan nyata bade ngawur-ngawur sembako ditapal wates negara asna sangkan tiasa inna rahayatna ka negara ajar pada sejumlah warga masyarakat bagiakeun ieu kaula saja masrakeun bantuan ti puseur dayek negara ajar pada ini mangga
kieu teu kaluar kesang tungtungna sok monoyor ka handap jadi we piki iheun beser we tah nu matak dalang tarak ingkah dina gebok teh naon cing sabapan dalang mah ngigeukeun merangkeun nepi ka bijil kesang jadi pikieun teh kaluar kesang tapi lamun merangkeun ngigeukeun teh kaluar kesang tungtungna monoyor ka handap jiga ayeuna we pikieun teh muncul dak rada bingung aing teu sisting poe ayeuna nya euy heueuh halodo tarik meureun kamari tiis di Majalengka kaanginan ongko mudah-mudahan we enggal-enggal hujannya sakaprul mah dinya heeh rada ekstrim cuacana kadewe jaga imunitas ulah nyar-nyar pi panyakiteun nya bang belas pikiran ulah mikiran nu aneh-aneh khawatir aya makan boga ciciran ke Bang Emok ripuh karasa deuleu nya kitu teh oge kitu da matak dalang mah lain jago-jago teuing lain tapi teknikna kitu jadi ngigelkeun ngomong itu ieu keluar kesang tutuna teu monoyot ka handap jadi da keluar kesang teh Sabi nu nanyakeun Kang. Kumaha? Ari dalang sok kitu. Tauhid. Jurig sia mah. Sarua we matak dalang boga WC di imah matak beureum kitu ke sok modal meureun. Maka jeung butar dalang hitut teh sarua we da ge hitut goblok teh tu. Kadang-kadang ieu pabrik. Hah? Kadang-kadang ieu pabrik. Oh nya moal atuh da make teknik enge sarua. Make trik atuh mun hayang hitut dalang mah barengkeun jeung kecerek teh. Kadang-kadang heula cerek, kecerek, cerek, dut. Nyok ka tukang bau meledos. Dut. Dalamun sinen mah lain dur sinen mah. Pandiukna emok. Reka tukang kahalangan ku samping jeung keuneng. Sisela kewe ka hareup. Di hareup aya portal meureun. Aya pancok koboy meureun. Kadang kadang pes. Anu pes nu bau mah. Nya. Kitu matak ngahegag bauna teh du. Alah. Chef Agoy ieu teh nya. Agoy gogoy nya. Agoy gonok situ agoy gogoy teh dia. Nya antara gandewe ke Kang Agoy OPJ bala teh boh anjeunna mah multi talenta mata pamajikan ge ria talenta nya sagala tiasa tabla jadi main nama kendang pugu da sidik pakna nya sengot oge sengot koplo bege masagi dong iya dong hebatnya dia iya dong kitu luar biasa na Kang Agoy teh nya baheula teh dalang cilik ongko nepi ka ini ge dalang teh nya boga program wayang corner di Sisepuh pamiarta wayang golek sadunya nya kamari dewek oge jadi pengisi narasumber alhamdulillah balik teh dewek teh lengoh dibayar-bayar acan nya kakak Malik mayar kaget aing. Apan can aya sponsor wayang corner deh. Jadi lamun urang dieu hayang jadi dalang sok tonton wayang corner. Ilmu hungkul. Aya nu ngabahas ngeunaan gerak-gerik wayang atawa sabetan. Aya nu ngabahas tentang penokohan kamari Abah Dalang Opik. Ngeunaan lalakon. Carita jeung sajabana wayang corner bilih urang dieu bade ngesponsoran mangga sumping we ka musmob.id di Buah Batu nya Sesepuh PWG sadunya YouTube channelna hubungi we abdi nya ame abdi boga menang komisi nya kitu tah nya Kang Agoy nya doh ngeunah dipromosikeun wae ieu aya meureun nya gitu tah marukana teh oge
marukana luar biasa sing ieu we deui sing lanyeur seniman seniwatinya sing sararukses leutu sinen oge dewek teh tuh nu anu sinen ieu teh hiji Ibu Masyuning dosen ongko nya kaduana Ibu Arum Pujianingsih nu kiwari teh berbadan 2 8 bulan nabuh keneh hoya kieu nya atuh Neng Bunga Nita anjeun teh MUA ongko nya guru ongko nya eta mah gadis eta mah hiji gadis nya Bu Arum tos kaduh leutuh nya Neng Ajeng atos namanya babaran tadi kemarin matak tahun ayeuna mah manehna loba libur belang betong heuh cenah dewek hiji dewian keur umroh ayeuna teh nya alhamdulillah hasilna teh bisa umroh nya insyaallah barokah amin nya kitu tah marukana bagja luar biasanya euy hasil totoronan minggu komo Agustus mah itu kabagian isyarat acan teu bisa nyabak pamajikan acan da sidik noron ayeuna September marada lowong sote kulantaran kamari sapar enak ge sapar keneh beulnya enak geus mulut namanya geus mulut mah tareh tawajuh leu nya wilujeng we urang budayakeun deui tawajuh ngabungbang tatali paranti rek teh kitu kumaha teh ngabungbang teh di antarana teh hikmahna di antarana ngabungbang teh nyaeta kana alam leuy jadi sirah cai teh moal nepi ka bisa dihalangan ku urang sadaya moal bisa diganggu da sabab aya ritual ngabungbang moal musnah da loba kejadian sirah cai heug di beton tuluy jadi pundung jadi eueuhan cai teh jadi syaat jadi katalang syarat tuh eta teh sabaraha jeung ngalestarikeun kana alamna nya barokana teh oge eusina mah kadinya nyai metafisikna mah sewang-sewang we kumaha kapanggihna ku sewang-sewangnya da hukumna ge kitu papanggih-panggih Ajang mun panggih keur Jang Herman keur si Ujang nya da si Herman nu neanganana jadi si Herman kitu tah bahagoy nya alhamdulillahnya Mang Acong tadi nembe acara di Parongpong di Sukajaya aya meureun tah kitu Mang Acong bodas aya ieu mah malalatre tekor aya nu apa acara teh aya meureun jika dewek we kieu meunang saweran aya meureun nyaho goblok sia itu tamarukana tanggal 7 Oktober oh nya tanggal 7 nya Mang Acong bade nikahkeunnya nikahkeun dirina jeung tetangga kitu teh euy ulah kaget manusia saha deh hahaha ulah kaget manusia sadana naon eta euy pasukan iya awas tinggal jelema tuh manusia ulah kaget Syada Sesing nemongan ay aya kawani mah gitu Kang wow nah udah dulu toke gitu naon lah naon kadigerak aya nu et aya nu wat ait mangruhiat gitu mangiat iat mana iat ait nya iat ait tai naon gogorowokan itu le aing rek ieu rek kaul bete yo ait ha
gitu belah mana belah itu ningawe acan di mana di ditu di mana paling ditu ningawe teu acan di mana di ditu ini geuleuh juri kegituan teh atuh siana heeh mana ningawe acan dagoan siana cing sabar rasa kayak itu malikna kumaha ngomongna cenah ait hahaha eta hiji aya leutik ait hahaha itu sada domba meureun mah nya domba ait me domba mah kasep di mana di ditu ningawe teu acan geura sok urang itu ku dewek nepi ka tilunya hiji dua tilu nya eueuh bercanja blok kita kepakarak bahasa asli aya di demi Allah aing mah aing hai manusia ulah kaget Gusti kadenge ku sia dawala benernya di mana di ditu ningawe di dia berarti si jurig ulah kaget woi sada naon dawala hah sada naon gitu sada tangkal palem anjir terame sia mah kitu bae da kiri silina ge tara ulin ke Pangandaran gitu uyahan sia teh ulah kaget setan sia naon sia ni lempang we kana jajawir aing keur bae da budak sabelah aing mah mana karep teuing sia teh saha sia daun pot kan aya daun itu kuran bae cing cecerowokan sia doka nyata geura kadagana lah naon kaduk-kaduk ka sia nah kawas nu loba heuh karnapal naon karnapal teh nepi ka teu apa karnapal acar mangna karnadi goblok kumaha kada poe sia mah menit teu di mana teh aya we nah tuh sia di siar we ngomongin teh kalau juga rame kene nah dong gitu jangan bisa bajakeun monoton sih teh ulah kaget ponggawa ulah kaget woi syak katinggalina rada loba bot karasa hawa panas deui nah hawa panas mah daun ngadurukan lain cenah saking ngahod-hodna agana teh make jaket nah sia ulah kaget hae pasukan ulah wayana cicingan luar dakoan kaula inget mangga Tih wiradang taksasa jingat dawala kaget ningali denawa jangku gede unirahangan diga denawa sahasia tong loba satur bangsa aing lain mata peda aing nyaho kana rupaha talajak maneh duaan jeung si Wiramani mangsa ayeuna bakal ditunggal jangga ku diri kula geura samat indung anu ngandung geura samat bapa nu ngayuga bangsa ieu bakal tinggal ngaran sampean dan teh bakal dipaehan tur di tanah saku diri kula kurang ajar sia bangsa
teh jual marah-marah dawala. Teuing jiga nama kermen marang. Paingan atuh beureum sabu awak-awak. Wow. Manusia. Ada apa bohlam? Kapret kuaing sia. Banyak karep bohlam we. Sila putaman. Marah-marah wae jelema teh. Heueuh. Ai manusia anu diikat ngaranna. Kuring. Heeh. Cepot. Hah? Cepot. Anjir, mani goreng, goblok. Duli, jurig sia. Naon tahun 2023 aya kene jelema ngaranna Cepot. Aing ge nyaho Cepot masuk main preman pensiun. Copet eta mah. Duli kumaha aing. Pantesna mah Cepot teh di gunung atuh jauh deui. Oh. Wah mungkin orang Cepot ngaranna orang kota Bandung teu mungkin. Paling oge Cepot mah kitu we keur menerkeun sepiteng. Cepot pangalakeun tai. Kadek sakoing. Punya anu ngaran Cepot mah goreng adat, terima goreng patut ongko. Lain kaos nu kasep jelema teh. Heeh. Saha kedengaran sia? Wah, mau beja-beja goblok ya. Cepot. Sedikit kadek waing. Ya, makan. Kene rumah sakeun atuh ae heueuh mengarumah sakeun ngaran goreng. Kepret sia. Ai nu tukang saha ngaranna di kopea? Kuring. Heeh, kuring mah Dawala. Anjir, leuwih rusak di Batan Cepot. Naon Dawala? Pantesna mah Dawala namanya lelempangan dina trotoar teu make celana. Oh, paingan Dawala mah gelo. Sia. Kamana karap teuing si teh? Bener Dawala pada siapa gelo le. Anjing teh. Naon Dawala? Nepi ka adu manis nu hiji Cepot nu hiji Dawala. Bae sia. Makeun euy. Cepot pangalakeun tai kotok ya. Jangguak. Awas euy. Dawala, wayahna. Asaan ieu tai ucing Dawala. Kayak di mandian. Tong ka mana karap deui si teh acong. Mama jadi aing acong di lain. Aku goblokna. Ai, dia bisa sarua beungeut teh dak ieu. Awas waing tingalikeun sabeunang di kempesan saeueuh teh waing. Udah aing teh balon. Ujung di kempesan. Lainnya. Pangahasanan kentai muning Dawala. Cepot hakan tatai hansip. Setan gini. Bina-bina teuing si setan si teh. Gabungan nya. Heeh, mereka ngabahas sebab pertaiannya teh. Oh, ngarujit monggo. Hansipna seuri eta. Tapi heueuh dengar bener. Pina gawe ye, pina elak ye. Bentang, itu urusan anjing di kaula naon iya. Cek kaula lain mata pada mangsa aya bakal dipetik pati da nyawa kowe. Hah? Dihancurkeun negara ajar pada kulit kaula. Nah tindakan makar atau kumaha? Disebut makar dari warga negara urang ieu mah. Nya kawas orang luar. Nya ketinggalan tukang geda lain negara urang mah kitu wargana ge. Negara urang nu kadugul gitu mah. Sarua sia ge di negara aweung oge eueuh. Ieu mah anu beuki tai cara sia. Si teh goblok dia mah teh. Sniper kira-kira. Modal mangsa ya na teh katanya ku sia aing pasukan roba ngarung hati aing lain akon-akon. Kitu nya. Iya. Akon-akon le.
lamun kitu carana nu bakal bisa ngeganggu wibawa kemana negara bintang ti anjeun kaul anu bakal jadi tamengna anu bakal leuwih ti heula ku yang gedehna benar ya tega lara tega pati tega binuloga sia rungsya bangsa benang sia goblok oh gebukan lah udang sia ketik bulu udang gue sok si goblok siap puas udang sia aya naon di teh palawar gitu goblok sia usah polos setan sia ade sia goblok kain pajarkeun goreng pajarkeun aing teh pantes teh ngaran nu gelo anu leumpang dina trotoar hah usaha terjungi cia balik ke aing emang aing banget aing pantes ngedarat aing gini tadi sia tadi mah puik abdi aya naon itu palawar gitu aya naon amnesia aing ngaran aing geus teu atuh sangan aing cepot Cepisan, aduh nami, lamun abdi gaduh murah kali heuke lalaki di ngaranan cepot. Anom cepot. Ade samalin. Pajarkeun aing sia pantesna urang dusun kaduna deui. Pajarona deui heuh sakitu aing. cocokna nu gelo saur sia cocok sia anjing. Anjing aun. Tekan gitu aduh dawala mah pantes disebatna ke Ustad dawala ngangekokea ibadah atuh sepisan sadayana oge nya abdi pergeus bade wangsul ke heula sia gua wangsul goblok abdi aya keprigen anu langkung utami eueuh naon teh ngaran aing alus teh tadi naon atuh benar iya mari ka desa alus mana cepot jeung dawala eta kerasa bingung astagfirullahaladzim ku ieu sieun ku itu sieun sami saena oge awah kudu hiji saya mana saya dawala kade semelik tinggang kang jadi kan wati aing goreng ngarana jadi alus mana jeung dawala saya cepot. Saya mana goblok? Dawala. Saya mana setan? Cepot. Kadesya, dawala jeung cepot kasep mana? Menakutkan semuanya. Perikut ya. Ayam modal we. Sok sia. Kasep mana gitu? Kasep mang dawala berarti aing goreng patut itu kasep aing nya kasep aing dah kasep aing dah yang balik ayam modal sana goreng abdi beki nasi tai balik di Indonesia siapa lagi ya pede aduh kan juga pasti usia karunya teka ketingihan maneh lo kata karasa bohang seur ai tika jauhan pika geuleun ai beunang pika wakireun sia heuh urang aja susah deui